Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pendak deui sareng ibu. Dinten ayeuna baris ngabahas perkawis dongeng. Pasti hidup tos terangnya dongeng teh naon, pasti tos mineng pisan ngadangu dongeng tah. Ayeuna ibu bade ngajelaskeun deui dongeng teh nyaeta carita rekaan dina wangun lancaran atawa prosa. Maksudna rekaan teh lantaran dina dongeng mah kalakuan jeung paripolah palakuna sok pamohalan. Upamana wae sasatoan bisa nyarita kawas manusia. Jadi eta teh disebutna bobodoan gitu. Lantaran teu asup akal. Lajeng naon wae ari ciri-ciri dongeng nu kahiji sumebarna sacara lisan. Nyaeta tata lepa ti hiji jalma ka jalma sejena gitu nya. Lajeng nu kadua teu kanyahoan saha anu ngarangna. Lantaran ieu teh disebutna anonim gitu. Maksudna dongeng mah teu kanyahoan saha anu ngarangna, teras iraha, di mana, kumaha, teu apal, pokona ujug-ujug aya weh ieu dongeng teh. Lajeng anu katilu ngagunakeun basa lancaran atawa prosa. Nu kaopat eusi caritana rekaan atawa pamohalan. Teras ukuranana ilaharna pondok sarta ngandung ajan atikan. Nya pasti urang ge tos papada apal yen sakumna carita mah pasti ngandung moral gitu nya, eta teh disebat ajan atikan. Lajeng aya struktur carita dina dongeng. Kahiji aya jejer atawa tema nyaeta ide, gagasan atawa pikiran anu ngajiwaan carita. Kadua aya latar atawa setting nyaeta panempatan waktu atawa mangsa atawa bisa disebut oge suasana lumangsungna carita. Nu katilu palaku atawa tokoh nyaeta naon-naon bae bisa disebut palaku. Contohna bisa jalma, bisa sasatoan, bisa tutuwuhan atawa bangsa jin jeung siluman anu ngalalakon tur dilalakonkeun dina carita. Jadi saha wae atawa naon wae bisa jadi palaku salila eta teh ngalalakon dina carita. Anu kaopat aya galur atawa alur nyaeta runtuyan kajadian dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Lajeng anu pamungkas aya amanat atawa pesan nyaeta rupaning hal atawa perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana sok disebut oge harepan atawa pesen anu ditepikeun ku pangarang ka pamaca. Anapun ieu teh pan anonim, teu apal saha anu ngarangna, tapi dina dongeng sok pasti aya wae amanat anu rek ditepikeun atawa anu nyangkaruk eusina dina dongeng keur anu maca. Tah salajengna aya papasingan dongeng. Naon ari papasingan dongeng teh? Ari papasingan dongeng teh disebut bagian-bagiannya, di antawisna aya fabel atawa dongeng sasatoan. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusia. Upamana wae bisa nyarita jeung bisa mikir. Contohna dongeng gajah jeung sireum atawa dongeng gagak hayang jadi merak kitu nya. Lajeng nu kadua aya parabel. Ari parabel mah dongeng jalma biasa. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripolah jalma biasa. Anu sakapeung mah sok mahiwal pikaseurieun tapi leunyepaneun. Contohna dongeng si kabayan ngadepaan lincar atawa nu kadua dongeng si kabayan ngalanangka. Nu katilu legenda atawa dongeng sasakala nyaeta dongeng nu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat,
barang sasatoan atawa tutubuhan. Contohna dongeng sasakala tangkuban parahu. Nu kadua dongeng sasakala uncal tandukan. Terus salajengna aya sage atawa dongeng babat. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contohna dongeng Sangiang Boros Ngora. Terus aya deui dongeng Sunan Permana di Puntang. Nu pamungkas aya mite atawa dongeng kepercayaan. Nyaeta dongeng nu raket patalina jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lelembut atawa perkara-perkara anu goib. Contohna Nyi Roro Kidul jeung dongeng Nyipri Kasiluman Oray. Tah panginten sakitu heula perkawis dongeng dina dinten ayeuna. Pendak deui sareng Ibu di materi salajengna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.